Gara-gara posting buat golok dari Bering, jadi banyak yang datang bawa yang beginian guys. Katanya mau dibuat yang kayak dulu di posting guys. Oh, kurang poho deui cik urang teh mana ieu teh. Oh, cik urang teh gedog anu leutik teh ya, anu meunang nyieun tina nu kieu heueuh cenah mang eta anu herang ngagencelang teh anu paragi nguseup. Oke cik urang teh emang erek nguseup ka mana? Lain jang paragi nguseup cenah urang mah hayang we boga oh kitu. Oke cik urang teh tapi guys hampura maraneh nu lajeng video ieu urang pokona bisi kurang rame oge kata-katana urang bisi menyentuh teu ngeunaheun kadengena bisi ciga sora heleran kitu nya urang keur batuk guys keur teu ngarareunah ieu teh kitu suarana ge kieu ngarebek. Videoana we ngarah urang teh cager deui cik atuh masukan ubarna kunaon ieu teh segala rupa dicobaan ku urang teh ku jeruk enggeus ku jahe enggeus ku sagala rupa oge enggeus cik aya manjur atulah nya masukan ieu teu kuat ya getek ke gerongna tah. Tah ieu proses sama sapertikeun biasa lalajuan pikeun ka akhir nya tah ieu palebah buntutna oge ku urang langsung dijieun ciga kieu guys. Aduh teu kuat nggerong asa aya undur-undur ieu teh aduh tuh. Tah ieu bahana jadi nu kieu teh kelebihanna teh lamun dijieun cek batur teas jadi babari hideung kitu lamun dibeureum teh tere kana hideungna deuna teh kitu nu kieu mah gitu. Jadi kudu rikat guys tah. Matakan urang ayeuna geus boga si jagur untung tah di kieu diberebetkeun sapertikeun kieu. Soalna lamun manual mah guys aduh beureum teh koper maleungeun nya geus segede kieu titu. Lila di migawena urang mah paling hoream sebenarnya lamun nyieun bedog gitu tah soalna lila migawena guys hoream ngararapin hungkul beda jeung anu sajen kitu nu sajen mah bae lah rada rabig oge cek kasarna da moal beda jeung bedog gitu tah. Tapi lamun aya nu geus pesen bedog sapertikeun kieu mah urang da hoream ngecewakeun pokona merek dialus-halus we sapertikeun kieu najan lila migawena bae lah pokona mah nu penting hasilna puas nu meulina da karasa ku urang lamun meuli ka batur kitu teu puas teh sok asa kecewa pokona mah da kitu tah. Jadi tanya ampura pokona maraneh oge bisi anu pernah meuli bisi anu pernah pesen ti urang tuluy kacupanan ku urang tah teu sesuai gitu soalna gitulah intina mah itu hampura we lah. Tapi bisi aya maraneh anu pesen dieu untuk kamari ngomen kitu hayang mang tuluy kurang teu kabalesan hampura dan ngomen loba teuing eta jadi nu kurang teu kapalirek kabeh tapi hiji-hiji insyaallah ku urang bakal kapapai seuring berjalanna waktu maneh anu ngaromen can kabalesan kayak bakal kabalesan ku urangnya hampura tah bakal langke mah insyaallah. Tapi si anu naranyakeun maneh kamari ka urang cenah di mana mang posisina urang mah urang Bayongbong Garut titik nama pasar Cilimus katongo tanyakeun ka tukang ojek eta teh baturan urang ngaranna si Wildan atawa si Indra tah nya pokona mah kitu tah nya ieu bedog geus herang kieu guys teh geus pokona mah nya seiring berjalanna waktu tah tadi ngobrol urang balik kali cok wae heuh da teuing urang mah karesep kali cok kieu teh tapi cek batur mah cenah mang da ari rupa mah cenah buat baheud wae urang mah kitu langka seuri tapi dina palebah ngomong kali cok kieu mata urang sira di masjid lamun keur kaayaan pangawasan sok jadi MC cenah mang alus da bisaan ngomongna cek urang teh lain palebah kitu nah kitu da urang mah era lamun katingali kitu mari rupa baheud ari ngomongna galecok tapi alhamdulillah sih guys urang dibere kieu oge da sabarna mah nikmat anu luar biasa bisa nyarita lancar kieu teh kitu teh teu kabeh jelema bisa teu kabeh ayeuna jelema dibere kelebihan urang meureun kieu galecok najan meureunan manfaat nah gitu lolobana mah gitu tapi hampura keur maraneh anu geus salajonya tah ieu hasil akhirna nuhun geus salajan pikeun kana titik ieu mohon dukungannya pokona mah bere penilaian umat ulah-ulah pohon bere jempolna pun bisa mah kabehanana jeung jempol sukuna nya.